jelema anu tara biasa salat komodo ka masjid. Komodo tara biasa salat wajib gitu. Komodo salat wajibnya di masjid gitu berjamaah. Manehna daek mangkat begitu anjing perjuangan eta. Bener. Daek mangkat we ge. Niat wae ge. Urang cangkat di kasur ya. Hayang mangkat ke masjid. Heeh. Widih. Leuwih-leuwih maneh nunggu apa salat perjuangan anjing. Bener. Bener. Tapi kan ai pahala mah angger wae gede ngelakukeun bae. Perjuangan hungkul. Justru aya lebah misalkan anu dari sudut pandang pahala. Heeh. Aing mah leuwih teu nyaho oge sih ada pangeran lah eta mah. Urusan pangeran. Warus. Justru nilai gede leutikna pahala teh tergantung perjuangan anu ngalakukeun. Ibaratna kieu lho. Maneh boga duit 1 juta. Nyumbang 100.000. Gitu kan. Aing boga duit 5.000, nyumbang 2.000, gede mana? Kan gitu logikana. Bener. Cek aing mah definisi gede leutikna pahala teh tergantung Perjuangan. perjuangan individuna gitu kan. Gitu we logikana. Maneh boga duit 1 juta nya sedekah 100.000. Boga kene 100.000, 800.000. Aing boga duit goceng nyumbang 2.000, boga 3.000 perak. Gede mana? Jadi 5.000 dikabehkeun badan. 5.000. Moal sih aing mah. Si anjing. Moal aing mah. Beak jadi kagak. Oh deui. Aing teh juga para wali euy. Ripu para wali mah cek paribasana. Boga duit, boga beas saleh tadi santri lapar kan santrikeun bae. Maca kudu ge wareng. Aing mah teu bisa. Aing butuh kena ku sanggup. Aing mah ngalaman rezeki teh pas di Bandung. Unggal kuliah. Selain bekal geus eueuh ya. Ku emang sering gitu aing ngamen atau anu ngenta. 2000. Alexa saha ge temandang. Temandang aing. Halus. Terus Mana teu bisa nya? Aing mah teu bisa. Bisa, aing teu bisa. Sarua teu bisa. Teu bisa aing ge. Teu bisa aing. aya wae men. Posisi padahal eta aing salat belang betong bisa. Tapi lain niat jeung disebut niat orang mangkat teh dieu niat henteu. Mere we aing. Ikhlas lah gitu, mere sakit-sakit. Tapi aya dadakan gitu. Iya. Ayo wae rezeki asli Bener. Aya cuma gara alasan sepele sudah aku mere hungkul. Beda jeung baca aing si Bugi. Ini juga si Dede lah main mah. Anjing masih bisa kau udah ngomong gitu aing ge. Ngesesut main mah. Suka mikir gitu, aing jika nama emang aing jarang keur mah aing di depan eueuh atau naon. Amprok lah gitu. Jarang amprok teh naon gitu nya. Lamun aing mah terus definisi sedekah. Ngalaman